Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu dicarekan awak kurang siapa munafik berarti siapa awak dibere umur lain pakai ka Gusti Allah, dibere sehat lain pakai ka Gusti Allah, jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu. Farihal mukhallafuna bimaqadihim, bunga seseriannya nama di tempatna teu daek berjuang, kekarihu ayu jahidu embungeunnya nama berjuang. Nah ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang, berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah. Mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu tidak berjamaah nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah. Geus salah, hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya. Ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat. Eueuh nu dikolotkeun ku aing, eueuh nu dideuleuh ku aing. Geus aing mah kajian munfarid bae sorangan. Tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar teh. Berjamaah teh syiar. Untuk cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia. Wali sia. Berjamaah. Mun teu berjamaah tanya. Awak sia si kudu teu daek berjamaah masjid dampe. Imamna aya. Haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek. Dah, embung aing mah. Kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan. Tah eta nafsu nu kos kitu. Nafsu teh nu kos kitu teh. Dikiraha teh sakedeung deui cabut umur. Selesai. Perjuangkeun urang berjuang teh syiar-syiar agama atuh perjuangkeun ku urang teh ayo di lembur urang teh. Mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik. Masyaallah kan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Berjuang agama lamun lain ahli Allah moal kuat sebab naon kabita bae ku pamere, kabita bae jeung kabongbrong ku dunia. Tapi lamun lillahi taala malah ngaluarkeun berjuang teh lain dibere. Tah ieu kiai teh lamun ceramah kan kudu dibere bae. Da dibere pan teh ceramah. Eta kos kitu kiai bensin pan oh terus wajar aja mah ceramah nu teu ceramah yang dibere bae. Aduh kita mah goblok bin tolol bin bloon bin oplo ya munafik kita munafik kok situ dah ngahili dan la tanfiru fil hari ulah eta keur baheula zaman Kangjeng kebelah dina zaman sahabat zaman teh zaman urang ge ngaulah-ulah mentek lamun lain ahli Allah mal kuat sebab aya pandangan luar Allah mentek nu dihajarna ilmu tasawuf. Nu dihajar teh ilmu tasawuf, mimiti Iqbal ngahajar tasawuf terus ke belah dia ngahajar tasawuf sebab naon? Ahli tasawuf anu kararuat berjuang ngaleungitkeun muatan lillah tasawuf lalu dihajar anu tidak rasional lah. Masa ibadah itu pakai perasaan tidak rasional. Lihat Kangjeng Nabi ini dah dia ini ayatnya kikituan dihajar terus tapi makin dihajar tasawuf makin muncul. Malah kita namanya nama tejahuna naon berbagai ulama modern ngahajar tasawuf di Indonesia teu kudu dicaritakeun ngaran-ngaranna
malah nyana anu hancur-hancuran. Sebab ieu ahli tasawuf ieu anu getol jasa berjuangna tanpa pamrih militan. Jana mah teu hayang dibere hiji Allah. Sakitu beta urang lamun geus kos kitu karak ieu lain Pak. Dibawakan ku bupati. Ya ceramah, teu dibawa ku bupati teu ceramah. Bawa ku gubernur teh kiai musiman nu kos kitu ngaranna. Salah teu kieu? Henteu, maksudna teu bener eta mah. Kiai. Har tidak jang negakeun agama nu sabener-bener nama moal bisa ku jelema-jelema nu kos ka ditu sebab aya kepentingan luar agama. Anu teger mah hiji we. Sabodo aing mah hiji beng neangan ridho Allah lillah. Teu hayang diagungkeun, teu hayang dimuliakeun, teu hayang dibere, teu hayang hiji be Allah. Diaromongkeun sadaekna sia ngomongkeun engke geus sia katulah ku Gusti Allah sorangan. Jelema nu keur ka Allah diomongkeun tungguan moal koto. Sia nu kituna. Moal beda ieu nu urang ngadenge mana sih Jawa Timur nu lilahna, mana sih Jawa Tengah nu lilahna. Ya cakna lillah mah urusan hate beres bener omongkeun ku sia langkah sia ku hatetan teu. Hate teh aya haseupna ka mana arahna. Ayo ahli Allah omongkeun ku sia ulah nu hirup keneh nu geus paeh ngomongkeun sia ka Maulana Hasanuddin. Omongkeun moal kembal sia jadi cak-cak sia. Omongkeun sia ta Habib Lutfi ku sia omongkeun sia moal kebal sia. Urang ngomongkeun Gus Dur bae ngomongkeun Gus Dur ala lajur jelema kabeh. Asal ngomongkeun Gus Dur teu kebal. Teu kebal tak beres. Nyanana mah biasa bae. Teu nyangun acan. Ahli Allah lamun diomongkeun awas man adzalli waliyan faqad adzantu bil haram. Jelema ngomongkeun wali aing sarua jeung ngalawan ka aing cak Allah. Tungguan. Parang salah. Tah ieu munafik. Hiji yang serikeun ka Kangjeng Nabi, yang serikeun ka rombongan mukminin anu berangkat perang beserta Kangjeng Nabi. Lantaran saat paila jeung musim gugur panas anu luar biasa nya nambah seserian yang serikeun bunga ku ditinggalkeun anak munafik. Nomor kaduana loba jasa loba pisan para sahabat anu memperjuangkeun agama teh mere hartana segala rupana bentuk hewan, bentuk makanan, bentuk uang, emas, perak, masya Allah dibikin, dikerahkan jang jihad fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Justru munafik mah wa karihu ayujahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Ngomongna mukminin neruskeun ucapan Kangjeng tidak mau tahu paila atau panas kita berangkat. Paeh syahid urang tinggal salengkah deui menuju Tabuk berarti menuju surga. Sahabat ngaromona geus kitu kadeleuna urang teh keur ngalengkah menuju Tabuk padahal menuju surga Firdaus. Sahabat teh ngomong geus kitu dedeleuan urang lantaran urang masih di dunia berangkat teh lengkah-lengkah urang menuju Tabuk tetapi aslina menuju surga. Tapi munafik ngomongna wa qaulul la tanfiru fil hari panas blon panas. Ulah berangkat panas ya nyiksa awak ya. Tapi sahabat ke Bandung berangkat beserta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi qulna jahannam asyaddu harra. Gusti Allah kul bejakeun Muhammad eta munafikin ngomong panas. Emang bener keur panas tapi naru jahannam asyaddu harra.
panasna neraka jahanam leuwih sangat, leuwih dahsyat, leuwih parah tibatan panasna tabuk. Kuari karasa panas, perang, paeh, surga, nikmat seserian. Tapi nyana kuari ngarasakeun panas, nyana teu milu perang seserian, sakedeung deui di kulub di neraka jahanam leuwih panas. Ya Allah ya Rabbi, urang kuari panas. Urang panas kuari geuneulean jam bae kieu. Liwat tamual ye. Geus kieu bae nyana, tadi ngauduk setengah piring doang ye. Geus kieu bae panas, geus kikipas nyana. Tah, aya bae nu nganasehatan di itu ulah ngaji, panas. Panas urang teh kan butuh kesehatan, panas eta mah kan teu bagus. Korenganan bejakeun kanyanan naru jahannam asyadu harro panasna jahanam da sia di imah bae leuwih sanget tibatan panas dari majlis. Ye, di majlis mah panas ge lah sakedeung. Sakedeung di majlis mah kieu eta. Tapi ieu parah mah cenah kieu panas hate kumaha mah ieu. Hate panas cenah ieu. Teu mah di ASEAN ge panas bae. Panas bae teman di ASEAN ge kurang panas bae. Ye, tapi lamun urang manteng ka Gusti Allah, manteng ka Gusti Allah. Urang misalnya ibadah ngaji, salat, zikir, baca Quran, panas, teu ngarasa. Panas bae alhamdulillah. Gusti abdi dibere keluar kesang, ieu kesang teh jadi saksi. Engke di akhirat teh cak kesang teh ya Allah ya Rabbi teu ridho abdi lamun jelema eta dikanarakakeun sebab nyana tengah peuting maca Quran kesangan abdi saksina. Masya Allah saha nu kituna. Masya Allah kos nyana bae. Boro-boro baca Quran kesangan putih make AC ge heuh bae. Kagara gede baca auzubillahi minasyaitonir rajim. Make AC atau make kipas. Geus ngeunaheun jasa. Kopi aya. Rokok aya. Ngeunaheun. Geus tinggal husuna bae maca Quran ye. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Quran. Wal Quran lagi min kalam Zainal Sadaqallahu iraha berjuang na iraha henteu kieu sia goblok awak ya Aisyah nonton TV mah berjam-jam kuat ya sia urusan dunia mah berjam-jam kuat ngobrol sia berjam-jam kuat main teater sia berjam-jam ge kuat sababarajang sia kuat coba ieu paksakeun maca Quran sia tolol goblok carekan awak urang bawakeun golok kieu katarangkeun ieu ku aing ge lain maca Quran tungtung nama nyarekan awak we lah. Tah karak mun bisa nyarekan awak hebat jelema mah. Eta gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tereng geus anta mah tuh. Tamat cak majikan amal kebal deui sadaqallah ye. Atuh kalau birabbin nas. Birabbin nas. Majikan ngadengekeun we. Ilahin nas min syarri wa taqulu make Quran ka. Geus talar tah mah. Jadi wasadi khannas alladzi wasbi sudurina jinnatu wa sadaqa do bener teh jauh disangkaan kula atuh naon hartina teh kopi ka kalau itu bener tuh kudu make kopi ulah ngomong sia geus porosotkeun carana cak pamajikanna paingan maksudna eta meureun aduh ulah loba omong saya polisi kayak orang ditangkap deh. Oh kan untung nama Masya Allah kari awak tuh pernah diperjuangkan ku urang perjuangkan nafsu orang sekali, dua kali, tiga kali, 4 kali terus perjuangkan kayak itu bakal ngenang urang ka berangan saya tiba ya Allah nalangsat Masya Allah moal balik deh waktu teh ka tukang teh eta kosong teu pake ibadah ka Gusti Allah ya Allah sabaraha tahun orang mengisi hirup di kosong-kosongkeun moal balik deui ka tukang
tinggal nu kahareup tah para solihin teh ceurik nyeun ceurikan lamun katinggaleun lewat datang ka subuh teu hudang tadi moal balik deui kan waktu eta kosong pake sare batur mah geus datang ka dinya nyeun ceurikan teh geus lain nyeun ceurikan dosa deui nyeun ceurikan waktu kaliwat urang mah subuh qodoan geus seuseurean qodoan Allahu akbar aya anak dek Allahumma dinina kan kieu ai sorangan mah nyana ge pal-palan lantaran aya anak liwat di handap aduh anak dah ngintip deui ongko mah bapak kok sholatnya begini tah aja teu nalangsa lamun hayang nyaho tah pangkat solihin mah tinggalin tahajud bae teh kalewatan datang ka subuhna mencar karak tahrim doang geus ngalengis ceurik lain yang ceurikan dosa eta waktu tah kaliwat masyaallah kosong jaknya aduh mun ditegor ke di hareupeun Allah sia eta pon pake sare kunaon nu mantak sare lelap tah ditanyakeun nu mantak lelap sare berarti kan awalna kunaon mun barang dahar naon mun boga masalah naon dituntut terus ka dinya ceri para solihin urang pernah teu entah pernah pan urang ya Allah ya Rabb urang mancan nyorang kesangan ibadah teh can nyorang nu mantak di masjid di majlis make ieu gas ulah kesangan jasa ulah awak urang teh ibadah ulah kesangan tapi kan main catur mah ngitung kesang ngitung begitu tapi ibadah maka karena Allah sholli sholatan kamilatan wa sallu salaman tam ngaran-ngarannya ibadah kieu kesangan cek yang sholli sholatan kamilatan wa sallu pindah keluar aya tiis cek angin Allah sholli sholatan kamilatan tah di dia mah tiis sholli sholatan kamilatan di jero kesangan di luar katiisan dikira benerna tolol awak urang kudu dicerekan awak urang sia mah munafik berarti sia mah awak dibere umur lain pake ka Gusti Allah dibere sehat lain pake ka Gusti Allah jae ge munafik dukos kitu mah munafik dukos kitu farihal mukhallafuna bi maq'adihim bunga seserian nya nama di tempatna teu daek berjuang bakarihu ayu jahidu embungeun nya nama berjuang da ieu keur carita zaman Kangjeng Nabi diajak perang embungeun ku ari mah urang bae ieu zaman urang teh bungah tah henteu mun diajak berjuang agama di zaman urang berjuang di zaman urang naon atuh ieu bae heulanan awak urang nu babari teu kudu make modal berjuangkeun salat 5 waktu berjamaah mun teu berjamaah ieu aya naon awak teu daek berjamaah ieu teu daek berjamaah eueuh nu dianggap ku ari teh urang anu nganggap hebat urang tah eta geus salah hebat menang tapi ngarasa hebat bahaya ieu nu paling bahaya ge ngarasa hebat eueuh nu dikolotkeun ku aing eueuh nu dideuleuh ku aing geus aing mah kajian mun parid bae sorangan tah eta geus bahaya tah kos kitu teh berjamaah syiar berjamaah teh syiar henteu cenah aing mah make perjalanan wali belkok sia wali sia berjamaah mun teu berjamaah tanya awak sia sih kudu teu daek berjamaah masjid dampe imamna aya haju sakitu mah tegep tapi sia teu daek bah embung aing mah kaganggu urusan aing cek nya teh pan aing loba kegiatan tah eta nafsu nu kos kitu nafsu teh nu kos kitu teh dikira tuh sakedeung deui cabut umur selesai perjuangkeun urang berjuang teh syiar agama atau perjuangkan ku urang teh ayo di lembur urang teh mun urang geus teu daek berarti ieu urang kaasupan ku penyakit munafik masyaallah kan lumantak ulama kataji di pesantren Banjar teh lainna naon di pesantren Banjar eta ku hebat aya nyin pondok pesantren kemudian ieu masjid sekelilingna anak-anak incu waya salat ka masjid
Masya Allah tah di Banjar teh datang ke kuari istimewa na waya sholat ka masjid kabeh nu imam rawatib na hiji geus lamun kaburu atuh berjamaah teu kaburu tetep ka masjid sholat jeung sabaraha tilok sholat di imah di masjid tah ngahirupkeun kos kitu tah hese jasa urang mah ieu pondok pesantren teh pasalia di ditu pondok pesantren pasalia geus masing-masing komo nulain pondok pesantren mah di lembur nah sholat bersama baik ke Allah di masjid ke Allah di ka Allah ngadalil soekeun habek teh sungutna ngadalilnya nah di masjid ke Allah di ka Allah bisa wah bae ka Allah tah iya biang munafik anu kos kieu ye ka masjid badak boga anakna kan nanyakeun abah ka mana berjamaah saregep kan kadengena Masya Allah engke kebal anak lagi nuturkeun banda wari mah anakna geus sedayakeun ka masjid sia ka masjid abah ge tilo ada ngomong naon coba abahna ayo dek ngomong naon geus pareum teh dipareuman ku urang sorangan ieu aya titik-titik munafikan seutik di jero qalbu urang farihal mukhallafuna bimaq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah memeh ngajured memeh kholwah dideule sehari-harina ieu teh kos tali tak encan kos tali teh diliwatkeun ka dieu ditalikeun ka dieu daekeun atuh berjamaah ge masih ngabageun keneh kos besi atuh kan kudu kos tali ditalikeun ka dieu dicanggereudkeun ka dieu daek oh karak di kholwah hari kamu ngabageun keneh bae mah besi na ge ieu mah besi ulil absor ulil ese ya kari teh iyalah munafik ngomong latan biru berangkat bil hari gol pejakeun Muhammad kepada munafik naru jahannam asyaddu harra neraka jahanam leuwih dahsyat panasna wari orang jangan nasihatan orang awak panas emang ngaji tapi jahanam lebih panas jangan nasihatan orang awak panas emang ge mere duit teh yang jariah tapi neraka jahanam lebih panas oh cak pa awewe awak dicandung teh panas emang ge tapi jahanam lebih panas tak kudu cara pemajikan ayah teh abajal tadi asana ieu mah baralik di tawaran kabehan kaji tadi ngaji kadenge kiai aya pemajikan ayah menawarannya besi ka aja dikawin deui kula ge nuturkeun bae lah pokona mah kasurahan kiai tadi neng ridho balik siapa kok kakak mah bangun hayang teh gitu henteu sih tadi bangun merangkak itu aing mah nanya ke sia lamun aing ka WD emang sia deuk balik apa deuk cicing WD baliklah geus atulah ikos kitu mau nawaran Allah tah nar jahannam asyaddu harra kitu ge law kanu yafqahun lamun nyana nyarahun bahwa neraka jahanam leuwih sangat panas leuwih dahsyat panas leuwih pohara panasna mata kholapu moal katinggalin moal ditinggalkan moal ninggalkan mana pasti berangkat lamun nyaho neraka jahanam lebih dahsyat panas pasti berangkat kos kuari bae urang lamun nyahoeun bahwa neraka jahanam teh jang meuleum nu kredit jang moal ngredit urang mun nyaho urang bahwa neraka jahanam lebih dahsyat jang moal nyokot duit bang moal kajen kumaha ge bang tah bunga-bunga lain bang nah lamun nyahoeun bahwa ngabohong eta jahanam jamual ngabohong mun nyahoeun nipu teh jahanam panas atuh jamual ngabohong kulantaran teh nyaho pajar teh teu panas atuh dilakukeun mulai ti ayeuna nasehatan awak urang masyaallah eueuh anu bisa nganasehatan polisi moal bisa dinasehatan ku kiai mani nganasehatan sorangan abri moal bisa dinasehatan ku kiai ku mani nganasehatan sorangan janya nama ceuli na ge geus lain ceuli pengajian jana mah geus ceuli trit siap dan ku kiai mah teu dah kiai ieu loba omong bawel kajen tapi nasehatan ku sorangan teu bisa dinasehatan ke janya na ge loba nu salat loba nu iman
Nah DPR geus bisa dinasehatan ku kiai. Geus kiai mah anggap bae eta mah. Anggap bae eta mah. Nu edan. Sia bae nganasehatan sorangan lamun geus ka kiai nganggap nu edan masalah geus kiai anggap ku sia jelema gila, jelema edan tapi nasehatan awak sia. Sakedeung deui sia bakal modar sarua bae. Paeh ka neraka. Bupati geus teu bisa dinasehatan, pejabat teu bisa dinasehatan ku kiai, lantaran kiaina diberean bae dah dia mah. Mau juga atuh ya ngasehatan, dia dikasih uang mah gua. Kagak dikasih uang mah ya kagak, geus teu narima kana nasehatna lantaran nyana merean bae. Geus lalagaan, akhirnya teu didengekeun kajen geus, tapi nasehatan awak sorangan ku sia-sia bakal modar sarua bae. Dalam urang geus bisa nganasehatan sorangan geus teu perlu kiai. Ieu bekuari urang ngasehatan ieu mah lalagaan ieu. Ieu ngaji teh keur lalagaan ieu mah anggap hiburan topeng lah. Anggap topeng lah monyetan doang. Monyetna dihandap. Anggap dah. Tapi geus ieu mah kajen dianggap topeng monyet ge. Ngan balik mah nasehatan sorangan geura. Nasehatan ku sorangan teu bisa ka nasehatan ku kiai, nasehatan sorangan. Kiai lamun geus bisa nganasehatan sorangan bakal hebat geura. Sebab kiai loba hasud jasa, loba jasa kiai manu hasud anu nasehatan awak sorangan. Sebab kiai mah geus teu bisa dinasehatan ku kiai deui. Ngadengekeun menjejak aing mah teu bagus kiai tah. Dengekeun ye mana bisa ngomong doang. Ngomong deui ya, ngomong deui. Sia ngomong doang. Geus kajen geus kiai teu bisa ngasehatan ku sorangan. Awak sia teh dititipan ku Gusti Allah teh ilmu kadahanan jang batur jang sorangan geus datang ka mana sia ngamalkeun ilmu titipan Allah. Ayo melalui kabisa-kabisa sia anu dititipkeun ye ku Gusti Allah ka sia awak geus datang ka mana batur mah tuh ayah banjar datang ka maot memperjuangkeun agama teh magahan ngaji mama sempur masyaallah. Ya Allah ya Rabbi tuh Mama Satibi tuh Mama Nahrawi Mama Oco Mama Jengan Imam Keresek datang ka maot nyana memperjuangkan agama tuh Aisyah kunaon haju memperjuangkan Golkar ya si awak ya awas ya kuai dipeupeul ku kayu Golkar sia kuai hah nasehatan nu bisa nganasehatan ya batur mah malah jeung seurikeun nasehatan ilmu teh nu bagus mah jangan nasehatan diri sorang nu mantak dizarahan ge mama sempur dizarahan mama Bakri ngaranna itu Mama Satibi teu eureun-eureun dizarahan tuh mama kitu mama Nahrawi teu eureun-eureun dizarahan mama Oco jeung sajaban eta teh kapan meureun aya sinar nah isia awak ye mun urang jadi kiai sia lamun paes anu ngajarahan ngomong deh emang sia yang dizarahan ya yang dizarahan maksudnya berarti hayang wali meureun hayang mulia goblok si awak atuh teh anak-anak yang urang nu ngajarahan wasiatan ka anak nah ka dieu abang mun paes ngajarannya teu hayang ya berarti emang kudu pelit apa pelit berarti kan urang teh henteu bisa ngancebkeun pangaruh ilmu ka anak eta nu mantak dizarahan ge ulama-ulama bisa nembus ke jero hate komo mun aya waliullah mah kan bisa komunikasi aya nu sok ku urang dihadiahan Imam Badawi Imam Ahmad Kabirur Rifai Imam Badawi tah sakurun tah begitu Imam Badawi maot kan Imam Rifai kan kadinya ziarah begitu ziarah assalamualaikum ya Imam Badawi teh Habib kan itu dah mah terus we baca hadiah nah nyana boga masalah isu lain isuk dina tahun ieu endeu ka Mekah maksudna minta petunjuk istikharah ka Gusti Allah encan aya petunjuk bae ieu melalui ziarah ka Imam Badawi nyana ziarah di jero hate ieu di jero hate ieu minta petunjuk endeu ka Mekah beres amin alhamdulillahirabbil alamin henteu ngomong teu naon suara di jero kuburan
ya Ahmad Kabirur Rifai besi deka Mekah ka Mekah bae insyaallah tahun ieu aman salamet teueuh nanaon geus segera ka Mekah nyana ngahulang we kieu bae suara di jero kuburan buat kakadenge ya Allah ya Rabbi cak kita isi iman badawi pohara amat pohara jasa tak kadenge iman lain ku perasaan tapi ku celi itu di tukang murid-muridna Aisyah tadi ngadenge mama Masya Allah datang ke kos gitu itu karomah nu mantak urang di hadiahan bae Imam Badawi di hadiahan Imam Ahmad Kabir Rifai di hadiatah dibuktinan mantat Imam Syaroni zarah kadinya anu ngarang Mizan Syaroni teh zarah kadinya ku hebat-hebat karomah di jero hatena nyaho coba zarah ya ka dieu ya coba cenah lamun boga masalah langsung dijawab aya suara di imahna teh boga rencana kos kitu teh dina hate Assalamualaikum ya Badawi beres encan ingkah hei Saroni masalah nu di kitab anu nu kumaneh dipake kabingung teh eta jawabanana ieu sakian lamun dikak bulu aing mah dijawab langsung di dinya kakarak di dinya percaya jasa langsung endek di hadiahan be setiap sholat kula dek hadiahan ka Imam Badawi nah iya eta bukti si ge kan cara langsung dijawab eta mah dunia luar teh nu ngajawab eta mah gaib luar teh mah Masya Allah teh Imam Badawi lain lalagaan kunaon eta aya nu nanyakeun tah Imam babaturan Imam Syaroni aya hayang nanyakeun ieu asal boga masalah deuk nanya kok dijawab langsung deuk nanyakeun boga amal naon jeung boga wiridan naon keur basa hirupna aing mah deuk eta mah ditanyakeun ziarahnya salam Tontowi Imam Tontowi ulah nanyakeun kos kitu babacaan masarua baik Quran nasarua hadis nasarua zikir nasarua salawat nasarua ikhlaskeun langsung dijawab ikhlaskeun ka Allah ulah aya muatan-muatan naon dibejakeun ku jana siapa baca salawat pan hayang anu siapa zikir pan hayang anu cek enak geus boro-boro Gusti Allah waliullah ge nyahoeun urang mun nyarita kos kitu jeung papada urang mah percaya sebab ahli sunnah wal jamaah urang mah cinta ka Kangjeng, cinta ka sahabat, cinta ka para aulia Allah percaya ja aya kitabna mun ditajakeun kitabna aya. Tapi kan urang lamun nyaritakeun ka bangsa modernis, ka bangsa Wahabi, ka bangsa Muhammadiyah, Persib. Ya mau percayaan kos kitu teh. Teu percayaan kajen. Urang ulah cangcaya nyara teu percaya, ieu mah urusan kepercayaan. Engke sakedeung deui paeh. Cara kabuka. Sebab naon sebabnya teu merasakeun lamun nyana dibere rasa mah ku Gusti Allah kan ahli-ahli Allah teh eta ibadat teh lain sakadar dibere perasaan anu indah anu hese dicaritakeunana sebab tama perasaan tuh kos jelema kawin kanu jore nyanana kasep sugih beunghar tapi kawinna kanu jore urang kan dada tanya Masya Allah dia potongan siapa kanu gelis dia tuh loba anu cuma mau kana mah kok iya kanu jore rupane ora pira rasane bong iya kan perasaan aya perasaan anu teu bisa dicaritakeun ku manehanana ya lamun manehanana teu boga perasaan mah atuh awe ieu meuli nu mana ge bisa tapi aya satu perasaan pandangan batin anu luar biasa je lah cara mereka ieu teh bisa kitu sebab urang kawin kanu geulis can puguh bisa ngahudangkeun tahajud tapi pamajikan aing mah jore-jore ge ngahudangkeun kaji biasana kaji tahajud hudang tah mendek tahajud teu penting hudang kajen awakna teu hudang enggak asal tana bae hudang sia masuk aju leuwih ieu ngahudangkeun teh tah ya eta kan nu geulis can puguh ngahudangkeun kos kitu tah aing kataji ku eta na masyaallah bisa ngabangkitkeun semangat ibadah ketika aya nu maot tatangga kaji atuh itu tatangga maot teh ilmu tahlilan tahlil atuh ka ditu tah aing inget ka dinyana urusan jore urusan lah sapira di dunia ieu tapi ngabangkitkeun semangatna aing tah
anu pake kainget-ingetin ku aing eta haji itu tuh nah masjid itu ke haji encan mere kan ka ditu enggak seberapa duit enggak satu aing mah 20 juta mah isina tuh ke haji ya ke haji mah boga ratusan juta tah aing inget kadinya na ngabangkitkeun semangat na tah aing leuwih wajah jeung seuleuna mah teu sabar tapi eta tah aya pandangan kos kitu eta kan jarang eta pamajikan ditanya nih emang itu sok ngabangkitkeun atuh kula mun teu kitu naon pupurieuna geulis henteu pana ngajak-ngajak ibadah ka Gusti Allah beuneng pohara amat neng pohara hatena ieu alhamdulillah tuh bandingkeun jeung Rubaiatul Adawiyah mah masih luhuran Rubaiah neng pan kitu amat tah eta kainget-ingetin loba urang boga pamajikan teh lain urusan geulisna lain urusan hebat tapi ieu semangat nyemangatkeun ka ibadah aya anu boga pamajikan geulis majikan we geus bae kitu boro-boro ngajakan ka aing nyanana ge diajak salat we jasa ih sakali da aing geus mere ka masjid 10 juta tidak dicokot deui aing isina tuh pamajikan goblok-goblok teuing mun teu dicokot cenah gua balik balik pan ieu babo urang Masya Allah, tungtungna mah turunan mana sih pamajikan aing tuh? Tungtungna mah katurunan bae. Tah, iya. Urang mantek teh akan pamajikan teh tanu bisa nyemangatkeun ibadah di dunia mah moal kebal. Moal kebal di dunia mah. Masya Allah ngagugulung nafsu mah babari sebenarnya. Tah. Ieu munafik. Munafik berbeda bae. Kanjeng Nabi ngajak berjuang, nya nama cicing. Kanjeng Nabi ngajak keluarkan harta, nya nama ulah. Kanjeng Nabi ngajakan siap berjuang di medan laga kajian pagi, nya nama ulah. Kanjeng Nabi kajian panas ge, nya nama ngaulah-ulah panas susah. Ialah munafik. Farihal mukhallafuna bi maq'adihim khilaf Rasulillah wa karihu ayjahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون di dieu teh aya lam amar makan marentah li tolab jadi atuh pihartieunana nurutkeun zahir mafal yadhaku maka kudu seuri eta munafikin qalilan saeutik di dunia wal yabku jeung kudu careuri munafikin teh fil akhirat di akhirat kasiron bari loba mal kaharti komo ka dieuna jazaam bima kanu yaksibun kena balesan pagawean nu kumanehanna di usaha jadi atuh kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik bae wal yabku ke kudu careuri kudu sareuri di dunia saeutik kudu cerik di akhirat nu loba dibolak-baliknya teu kaharti lain gitu asana atuh komo ieu jazaam bima kanu jadi eta lamun ku urang dibacana teu make ilmu ma'ani moal kaharti make alfiah doang mah kos kitu ngahartikeun zahir lumpatkeun ku urang ka ilmu ma'ani dibere urang aba-aba ku Imam Jalal khobarun an halihim bisyughatil amri setik teuing nya merena aba-abana nya datang ka teu kaharti deui pan ku urang geus bae mendingan sadaqallahul azim bae mah teu kaharti hese orenganan di dieu teh tolab nabi mana khobar mentek tadi khobarun ieu teh bahasa khobar nyaritakeun an halihim tina tingkahna munafikin tetapi make bahasa nabi sigatil amri make sigat amr geus lamun dilempengkeun mah orang ieu teh amri di makna khobar ieu bahkan sakadar nyaritakeun atuh ulah dibawa amrna
geus lempengna ngomong mah eta munafikin teh kulantaran di dunia nang tangan bae ka Kangjeng Nabi, pagawean teh nang tangan ka Kangjeng Nabi, selalu kontra bae jeung Kangjeng Nabi. Pagaweanana nya nama pagawean anu pinarakaeun bae atuh. Engkena ieu munafikin mah engkena dedeuh. Lain deui kan. Tadi tah obar kan. Lantaran munafikin mah boga pagawean teh selalu berbeda bae jeung Kangjeng Nabi. Sedengkeun Kangjeng Nabi mah ieu teh ngajakan ka akhirat atuh meureunana nya nama ngajakan ka neraka dunungan. Geus atuh manehanana mah ajakan ka neraka geus ku Gusti Allah dicaritakeun di dieu make bahasa-bahasa amr. Kulantaran kukuh-kukuhna manehanana bakal ka neraka, maka sanajan hobar make caritaan amr. Geus atuh di dieu teh nyaritakeun tingkah munafik. Horeng munafikin mah nu tadi seserian teh anjeun serikeun Kangjeng Nabi eta teh fal yadhaku qalila seserianana moal kebal kan kaharti dijah tangkorakna meureunna hese ieu teh ngahartikeun ieu teh hese ieu jeung bener nya salah jiga teh bener salah mah ulah teruskeun lu kiai balik siana. Tah hese ngaji teh kos kieu tah mantep kudu ngaji ilmu ma'ani jang paranti nu kos karari tah mantep santri sia pondok sabaraha tahun 15 angel amat hese ngaji teh hese mun ngaji babari mah atuh kotok ge bisa magahan lagi embe bisa magahan lagi kebo bisa magahan lagi kulantaran ngaji hese atuh kieu aja kebo mah atuh sia kos kebo maksudnya ih hese sia teh ngomong dua aing teh goblok itu sia teh kos embe berarti nu teu pinter teh embe. Oh nu teu pinter mah embe, heuh nu pinter mah jelema. Oh jadi lamun teu pinter embe, heuh hadena kudu teu pinter embe sia embe. Tah pas kitu nu batak emang kadeuleuna jelema ku wali mah kan oh ieu jelema, oh ieu mah setengah jelema, oh ieu mah embe, oh ieu mah monyet. Pan ka dieu cenah kiai ya jodain deui monyet. Dah ulah dari parihal mukhallafuna bubungahannya nama seserian atau dijelaskan di dia ieu teh seserian teh falyabhaku qalila nyaritakeun nu tadi berarti ieu tingkah munafik teh seri bae moal kebal sanajan saumur hirup waktuna manehanana teh 100 tahun misalna aju bubungahan bae seserian lain sajam 2 jam lain sapoe 2 poe lain saminggu 2 minggu tapi na 100 tahun anggap bae kolil bae lantaran dibandingkeun jeung masa akhirat abadal abidin wa amadal amidin tungtungna naon hartina 100 tahun komo tamangan 50 tahun komo ngan 40 tahun falyabhaku qalila seri nyana yang serikeun Kangjeng Nabi moal kebal sok sia seserian ke di akhirat wal yabku katsira engke bakal ceurik sia di akhirat lantaran neuleuh neraka dirasakeun ku sia neraka ngojay sia kakerebekan di neraka wal yabku katsira sia bakal di akhirat ieu teh naon jazaa'am bima kanu yaksibun etalah balasan-balasan kalakuannya na pagaweannya na nuku manehanana dipigawe waktu harita bubungahan seserian sak moal kebal sia seuri di alam dunia anu manehanana kamari ngajakan ulah berjuang teh sok sia seserian sesenangan ke wal yabku katsira bakal ngerebek di neraka abadal abidin wa amadal amidin. Nah ieu teh anu geus kieu ngaranna amr bimana khobar geus atuh berarti majaz. Lamun geus caritaan majaz geus lain deui ka ditu nang ngaji kolot ngaranna ngaji kolot umur kiai atuh ambar aya umur manu kolot itu jang naon hartina umur kolot ngan sakudu merekpek doang mah umur mah bisa kolot tapi pangarti bisa orok ieu mah teu kudu kolot teu kudu ngora
budak keneh tapi hebat kolot berarti pemikiran anak mentek dina ilmu tarekat teh lain deuleu kolot jeung budakna deuleu kakolotan pemikiran jeung kesiapan anak ieu budak keneh tapi hebat Imam Syafi'i mah norekatna ti masih keneh umur 6 tahun Imam Ghazali norekat anu awal nama umur 12 tahun ya Allah ya Rabb Imam Syaroni norekatna di umur 18 tahun budak kene Gus Dur budak kene Habib Lutfi kami mimitian ada tuh kapan di umur belasan tahun iya tuh lain kolot ya cenah ulah wakan norekat kurang mau utama pakaian kolot ke geus umur 60 tahun modar sia lain urusan kolot jeung budakna kolot pemikiran anak kolot ya pemikiran budak malah nu mere torekat ka jeung kumaha budak tapi pemikiran anak kolot jeung dewasa bakal cenah can ngaji cenah lain urusan ngaji luar ngaji mah ieu mah luar sebenarnya Imam Syaroni emang kumaha gitu Imam Syaroni teh geus jago ngajina geus hebat luar biasa kemudian kabelah dieuna manehanana merenung hayang nikmat ibadah gancang caritana mah kapanggih bae lah jeung hiji guru kali kapanggih jeung hiji guru panti tadi jual kitab kabeh hah cek Syaroni jual nyana ngahuleng bepan ieu kitab paranti magahan ngaji mun eueuh kitab deuk kumaha paranti mutolaah mun eueuh kitab kumaha ngahulang nyana titah jual kabeh waduh siap geus dah siap jual kabeh jual bikeunan geus kitab hiji-hiji acan di karak dibere sholawat dibere zikir nyana nanya kunaon emang nu mantap titah dibikeunan jeung dijual aya mah sia neuleuh deui ongkos jelema main gapleh eureun tapi gaplehna teu luhureun lawang moal kebel engke puyang itu naon oh gapleh teh cokot deui guyana ieu lalagan trenan tangkorak sia badanna mun endep piceun urang macana kuret tadina resep jasa ngagitar lah kuari mah geus bisa digantungkeun bae dideuleu encan beneran teh kos kitu tobat teh can bener setahun puyang deui pamajikanna balik mulai cokot deui melepas kerinduan eta piceun beres geus ieu Imam Syaroni langsung jual beres kesimpulan nama jadi bejana tah rasa ya Allah ya teu hayang nyana ngomong sorangan eueuh nanaonan horenganan eta mah kitab nu ku aing dibaca eueuh nanaonan ketika geus dibere rasa ku Gusti Allah atuh diberean ilmu ku Gusti Allah neuk naon anu dibutuhkeun bahkan bisa nyeun kitab nu kamari kitab dibutuhkeun teu butuh kuari baca bisa nyeun kitab ai eta Imam Bajuri kalakuan nyeun kitabna emang kumaha gitu nu kurang dibaca sarah takrib teh ya Allah dongengna emang kumaha tadina geus jago ngajina itah ngarang ku guruna tetapi ulah make metode nu naringi aing teu kaarti jaga kumaha ulah make eta mah sia moal manfaat make kahebatan akal sia otak sia make grammar make dahu make maani make bayan moal aya nu maca kitab sia atuh kudu kumaha guru karang ku sia ulah make ilmu eta langsung ka harti ke jana bere atuh abdi ilmu zikir bere tinggalkeun ilmu eta tinggal teng datanglah ka rasa masya Allah leungit kabeh ilmu nu ieu datanglah ilmu laduni dikarang maksud ngarang kos kitu kene ngan beda keur ieu mah make aturan-aturan eta melalui metode zahir kuari mah make nanti Allah akur kamangpaatan tepi ka kiamat bakal Fathul Muin datang ke kiamat Bajuri datang ke kiamat berbagai kitab nah Syekh Nawawi datang ke kiamat kuari coba tak karangan ti Misra ambalaya kitab hayang kurang maca teh hayang paling sekali doang geus balangkeun kunaon beda kolbu beda tah aya kos kituan ilmu Allah mah lain deui teh Bajuri geus dongeng teh kon
di luar eta. Nah Imam Syaroni kos gitu ini kitab jana Mizan Kubro emang keur ieu ge neut tetapi keur ieu mah make metode warima lain nang Allah langsung beda kos karar itulah geus datang ka dinya tah karak jadi jelemah ngaranna sebab naon geus teu hayang Imam Syafi'i ngarang al-um opat teu lemana ieu Syafi'i nu mana nu asli coba ini opat itu hiji kitab dikarang ku opatan nyana keneh teu karti atuh moal karti urang mah beuki peda keneh dahar mun teu jeung peda marah pan urang pamajikan ieu peda ka mana peda geus lain mikiran kita urang mah peda urang balik ngaji lamun mikiran ngaji mah geus teu kudu nanyakeun ka pamajikan katurung saji aya dahar eueuh marah tengarana bloon ulah tah geus urang aya ambil dahar diajar tah urang kos kitu tah eueuh bae ge cicing aya keke pamajikan ka mun kuali tilok nanyakeun ngamalkeun ilmu lah kuali waduh jago majikanna mantep nih ya beda ke pamajikan ge beda ka urang teu marah urang teu naon saaya aya beda bakal sikap pamajikan ka urang deudeuh jeung nyaahna bakal sebab naon ieu kan hahalang urang tah nu nyieun nyana curiga ka urang nu nyieun nyana henteu sono ka urang ieu hahalang lamun urangna eueuhna naonan bener-bener ka Allah nyana ge sonoeun ka urang nuturkeun ka urang nu tadina mah urang minta dipencetan ge kanyana hese kuari mah nyana mencetan sorangan ka urang teh ngalangket teh tadina urang hayang ge hese kuari mah diporosotkeun paling ngecek sing ada polisi kan aduh ya Allah ya Rabb iya ya falyadhaku qalilan wal yabku katsiran jazaa'an bima kanu yaksibun seperti etalah munafik mudah-mudahan urang kabehan dijauhkeun tina penyakit munafik supaya orang tambah-tambah takwa ka Gusti Allah dimere mantep ibadah ka Gusti Allah jauhkeun penyakit-penyakit batin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'alima wa salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin.